Sampurasun, salam karahayuan dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Wargi sadaya anu dipikaasi dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Abi yakin wargi sadaya satuju kana naon rupi anu ku abdi bade didugikeun nyaeta perkawis ucapan syukur matak mawa kana kahadean. Sakali deui ucapan syukur matak mawa kana kahadean. Satuju teu satuju, sadar teu sadar, abdi ngagaduhan kayaktian yen leres yen ucapan syukur teh ngabalukarkeun kana kahadean. Nah wargi sadaya sok sanaos kitu memang ngucap syukur teh sanes perkawis anu gampang dilakonan. Raos diucapkeunana, raos kadangunana, tapi palebah urang bade meraktekeunna panginten aya perjuangan anu kaliwat saking, aya perjuangan anu henteu gampil. Tapi nalika ieu dipraktekkeun tina kahirupan urang ngabalukarkeun hiji kahadean. Nah wargi sadaya tumali sareng eta hayu urang bade maos dawuhan Gusti anu dicandak tina Markus pasal anu ka-8 ayatna anu kagenep. Kieu aosan dawuhan Gusti. Anjeunna miwarang jalma rea dariuk dina taneuh. Roti anu 7 siki dicandak. Anjeunna muji syukur ka Allah. Geus kitu rotina disempekan, dipaparinkeun ka murid-murid, sina dibagikeun, prak dibagikeun. Wargi sadaya ieu bagian tina hiji kajadian di mana waktos Gusti Yesus masihan tuang kas jalmi anu seueurna 4.000 jalmi mung ku 7 roti. Tapi waktu harita nalika Gusti ngucapkeun syukur kana naon anu aya tina 7 roti ieu. 7 roti ieu tiasa nyekapan dugikeun ka wareg ka jalmi anu seueurna sebatkeun 4.000. Nah wargi sadaya anu pikasi dilebet nami Gusti, kapan urang oge terang naon rupi anu disuhunkeun ku Gusti, naon rupi anu dipikahoyong ku dawuhan Gusti, yen salaku umat Gusti, salaku putra Gusti, hal anu kedah dilakukeun teh nyaeta ngucap syukur. Nah ti dieu urang tiasa ningali dan naon rupi anu disuhunkeun, naon rupi anu diparentahkeun ku Gusti Yesus, Gusti sanes mung saukur marentahkeun. Tapi buktina oge Gusti parantos nasihan tuladan. Contoh anu tadi ku urang parantos diaos tina kitab suci ieu di mana ngalangkungan 7 roti Gusti Yesus tiasa masihan tuang ka jalmi anu seueurna 4.000. Malih mah aya sesa 4 bakul saurna teh. Nah tangtos anu ku abdi bade duikeun dina dangat ayeuna sanes perkawis naon rupi anu dilakukeun ku Gusti Yesus. Tapi dangat ayeuna abdi bayong ngadugikeun naon rupi anu sakedahna oge dilarapkeun tina diri urang sadaya. Ucapan syukur mangrupikeun parentah Gusti. Ucapan syukur mangrupikeun hal anu kedah dilakukeun ku urang sadaya. Nah patarosanana upami urang ngucap syukur tangtos kana hal naon urang kedah ngucap syukur. Pakait sareng dawuhan Gusti abdi nyimpulkeun 3 hal Ibu Bapak. Anu kahiji urang teh kedah ngucap syukur karena naon anu tos aya. Anu aya tina pandangan urang. Anu aya di payunan urang. Jadi urang ulah kabongbroy ku hal-hal anu langkung sae tapi teu aya tidak di payunan urang. Tapi hilap kanggo mensyukuri naon anu aya. Nah tidak danget ayeuna abdi hoyong negaskeun kanggo urang sadaya yen urang kedah ngucap syukur kanggo naon anu tos aya di diri urang. Seueur wargi sadaya anu aya tina diri urang teh. Tapi tampolana urang sok ngaraos teu gaduhna naon tina diri urang. Nu antukna poho ngucap syukur ka Gusti. Nah dina dangat ayeuna abdi ngemutkeun kahiji urang teh kedah mensyukuri kana naon anu aya. Termasuk diri urang, termasuk naon anu tangtosna aya di payunan urang. Eta nu kahiji. Anu kadua anu kedah disyukuran teh nyata ngucap syukur tina kaayaan anu kumaha oge. Jadi ucapan syukur teh teu ditangtoskeun pada keur guligaha teh, keur situasi aman teu.
situasi anu kumaha oge eta tuntutan kanggo urang tiasa ngucap syukur. Datang tos kapungkur oge buktosna kaayaan waktu sarita selain tos sonten jalmi seueur tapi roti mung aya 7. Tangtos secara kabatinan wah ieu kumaha pijantenanana. Tapi Gusti Yesus ngucap syukur. Ucapan syukur ieu antukna permasalahan tiasa direngsekeun. Nah kitu oge tina karupan umat Gusti. Urang dituntut kanggo tiasa ngucap syukur tina kaayaan naon oge. Panginten cocok upami dilarapkeun dina kaayaan dangat ayeuna. Zaman anu werit, zaman anu serba kumaha, tapi urang teu kaicalan waktos kanggo ngucap syukur ka Gusti. Nah anu katiluna, urang oge dituntut kanggo tiasa ngucap syukur kana naon hal anu teu acan katingal. Wah, kumaha ngucap syukurna teu acan katingal. Tapi memang eta anu kedah dilakukeun ku urang. Nah wargi sadaya anu dipikasi di dalam nami Gusti Yesus, upami tadi adu naroskeun dina hal naon urang kedah ngucap syukur, ayeuna patarosanana kunaon urang kedah ngucap syukur. Tangtos aya sababaraha hal para wargi sadaya. Kahiji kumargi ucapan syukur teh mangrupikeun hal anu kamanah dipayuneun Gusti. Nemut ucap syukur mangrupikeun hal anu kamanah dipayuneun Gusti. Tah eta. Anu kadua kunaon? Kumargi ucap syukur teh mangrupikeun hal anu tiasa mintonkeun kawasa Gusti. Ngalangkuan ucapan syukur tiasa mintonkeun mujizat Gusti. Mujizat Gusti. Sapertos tadi tina 7 roti janten tiasa masihan tuang ka jalmi anu 4.000 jalmi. Anu katilu ngalangkuan ucapan syukur ngahadirkeun katenangan hate. Katenangan nalika urang ucap syukur hate urang tiasa tenang, tapi sawangsulna upami urang murukusunu atanapi bersungut-sungut moal aya katenangan. Anu kaopat ngucap syukur teh tiasa ngajanteun hirup urang ngajanten berkat. Anu ningali aduh resep ningali si A, si B, si C, si D, hirupna teh jiga anu teu aya kawerit. Syukur jeung syukur. Nah, ucapan syukur ngajanten urang hirup urang ngajanten berkat. Anu kalima, ucapan syukur mintonkeun yen jati diri urang salaku jalmi anu beriman. Tangtos ieu kedah urang diharapkeun tina hirup urang sadaya. Mangga wargi sadaya notifikasi di lebet nami Gusti sakal deui ucapan syukur matak mawa kana kahadean. Mugia ieu dilarapkeun tina diri urang ayeuna enjing sarta salajengna. Gusti ngaberkahan. Ayo urang pungkas ku doa. Gusti Yesus saksanaos abot kanggo ngalarapkeun ucapan syukur, pamugi sareng pamugi ngalangkungan kawasa Gusti anu nyarengan tina hirup abdi sadaya ieu tiasa dipintonkeun. Malah mandar kahirupan abdi tiasa kamanah dipayun Gusti, malah mandar abdi tiasa nyaksian mujizat Gusti, malah mandar hirup abdi tiasa ngajadi berkat tur mintonkeun jati diri abdi sadaya salaku jalmi anu iman. Hatur nuhun Gusti, di lebet nami Gusti Yesus Kristus abdi sadaya nyakeun panada sareng ucapan syukur ieu. Haleluya. Amin.